Anjing terbalik. Mana si Bandungan tadi? Nggak sarekan mau balik kah? Balik kurang. Nah, cek mah ulang gitu Yan orang teh bingung ya teh jeung lieur anjir. Bingung ku naon atuh cek. Sok ngobrol ka urang ge naon. Urang teh kieu yan euy. Kumaha carana transferkeun duit ya teh bingung. Kabang itu salah, kabang ieu teu bisa. Anu di deukeut teh anu di dinya oge teu bisa anjir. Pira aku tuh bisa. Urang we karek transferkeun duit ya teh. Bisa Aslinya teu bisa yan. Urang yang geus lieur kudu kumaha ieu teh. Geus kaditu ka dieu teu bisa. Emang iraha mana nya teh transferkeun duitna? karek bieu. Tadi cobaan atuh di bank nu hareup tah. Nu pas pengkolan, aya kan? Sok cobaan ke dinya, bisa gerak. Kan geus urang ge karek bieu ka bank eta teh nu pengkolan anu pas lurus. Pas pengkolan pisan tah si bankna teh. Pak bank nu eta nu pas belokan, urang karek bieu transfer bisa. Emang mana transfer seberaha nu pika teu bisa kitu? Eta gede urang duitna teh yan. Sigana mah teu bisa duit gede mah. Anjir gede gitu mah cair tuh, sabaraha cek? Nu pika teu bisa ditransferkeun gitu. Aya kan 500 juta mah urang teh yan duitna. Anjir, 100 juta edan gede-gede teuing ngajual tanah mitoha ya cair sigana mah ya. Lain piraku ngajual tanah metoha atuh. Sok yan pangtulungankeun urang lah sugana anu bisa bang mana. Ke bae lah ku urang dibere maneh satengahna. Anjir serius aja, setengah uang 210 juta berarti. Serius atuh. Urang jam sakieu mah tara ngabohong yan. Asih sok 250 juta ku urang transferkeun, 250 juta cokot ku maneh. Asal bisa transferkeun lah eta. Aing lieur ka bank mamana teu bisa. Ka bangunan teu bisa anjir. Siga nu lieur atung transfer ke bangunan kumaha. Emang duitnya di mana ayeuna? Nya eta yan. Nu pikiran urang keneh anjing duitna. Kumaha cara transferkeun eta bank mana ya nu bisa? Anjing terbalik. Mana si Bandungan tadi? Nggak sarekan mau balik kah? Balik kurang. Saya kunaon ngaulang wae Nya ieu teh aduh. Tadi tos ngobrol jeung si Pian, adon jangar Mas Taka aduh. ngobrol jeung si Pian kumaha tadi mah ke jangar sagala rupa. Pokona mah lieur ngobrol jeung si Pian mah. Diajak ngobrol ngadon ngaleos si Pian mah. Kos nu burung can beres ge langsung ngejeblakeun batu sarekeun sama balik. Aing balik ah. So, aduh aing jangar can beres obrolan teh. Nah ngobrol ke naon jangan nepikeun ka jangar gitu sagala rupa. Jigana kaleuwihan weun overdosis mun ngadahar obat teh mah. Kudu ngadahar obat mata kitu oge. Tara kanu obat abi mah. Ampun paralun ih. Amit. Henteu mah tara kanu obat lah. Ujung tara ngadahar obat sagala itu dokter pasok dibere obat jeung abot. Salah tuh. Obat teu da ieu mah obat lagi geunah atuh. Amis ieu mah. Jeruk. Wah, sok aneh wae di mana ya obat amis. Pahit di mana-mana oge obat mah moal lah. Moal diobatan abi mah. Kabayang pahitna. Moal jang pan tadi si caturkeun jeruk lagi amis jeung alus. Tuh ieu ngana ieu cenah deui. Ubaran ngarah cager teu jangar kana sirahna. Jadi dahar ayeuna. Wah, cing bener ya amis gitu obatna. Sok ngabohong ra. Ci. Amis asli. Amis di mana pahit ih. Sok ngabohong dia teh. Katipu tuh nya. Amis naon jeruk lagi.
Matang nyebutkan pahit oge eta beneran. Jeruk bae ada jeruk buruk kok ya.